Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda nu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu kalima atanapi bagian anu kalima. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu kaopat dinten kamari hanca urang teh kapegat waktu dina mangsa medar kaayaan di leuweung teh nya asih nyarioskeun Ginggi sareng guruna atanapi Ki Darma tah harita Ginggi di piwarang neangan maung teh nya kanggo latihan ku guruna. Tah kumaha lajengna ieu carita, mangga urang sami-sami wae bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Oge janten pieunteugeun kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Montong molor sia hayo ingkah ayeuna kaponclot cakrabuana. Ieu waktuna satu maung lamprang neangan lebokeun deuleu. Mun teu neuleu sia kukulunuan kana sia diroweg rek dihakan. Tah sia kudu ngalawan pikeun mertahankeun hak sia. Ginggi harita molohok. Heueuh pan sia boga hak pikeun hirup lain. Ceuk Ki Darma ngarti kana kabingung muridna. Kusabab dipaksa pikeun unggah kaponclot gunung atuh hoream-hoream oge Ginggi teh kapaksa nurut. Hoream teh da ieu pan awak geus lungse nya cape nya tunduh. Ngan bae Ginggi geus apal kana aadatan guruna moal waka eureun nitah lamun acan dicumponan. Awas sia mun teu neangan maung, sia ku aing diawaskeun bari hees di saung, ceuk guruna. Sanggeus unggeuk awak Ginggi ngablesat muru ponclot. Awakna mani siga anu harampang, jeleng ka ditu, jeleng ka dieu, sakapeung nincak kana tonjolan batu sisi gawir, sakapeung nece kana dahan tatangkalan. Kaliwat mah siga monyet. Saliwat mah luluncatanana siga bajing. Cek sebutan guru nama gerakan luncat kaditu kadieu teh disebutna pamonyet. Cek guru na ieu teh salah sahiji jurus anu dicokot tina pangajaran lisan Ratuning Balasariwu. Ngan nyao naon ngaran nu asli nama, cek guru na harita teh basa mapatahan. Kaayaan poek nataku, tapi pannya kaayaan anu jiga kieu anu alus jang dipake latihan jurus sorot kalong teh. Ieu oge sarua salah sahiji jurus tina paelmuan Ratuning Balasariwu. Ngan aing teu nyaho naon ngaran nu aslina. Ieu malandian aing we jang ngagampilkeun sia ngabedakeun saban jurus. Cek guru na deui kituna teh bari nerangkeun yen di saban tempat loba jurus tina Ratuning Balasariwu disuprih.
bari ditambahan atawa dikurangan tur ngaranna oge diganti ku karep anu ngalatihna. Model si Jayagiri ngalatih ilmu halimpeungan ka Surawisesa, pan di tempat sejen mah ngaranna teh Aji Halimunan. Nya eta keneh lah ngaranna mah ilmu ngaleungit ceuk Ki Darma. Ari sorot kalong mah ilmu jeung neuleu di tempat poek. Cara latihanana sarupa kieu, mimitina ginggi dititah diuk di tempat anu rada caang. Diuk sila bari panoneuteub ka hareup kana cempor anu seureuna rada gede. Tahap kadua cempor diteundeun di tempat poek tapi seuneuna rada ngaleutikan. Malah sina nyai-nyayan malah tepi ka pareum. Tah lamun geus pareum panon ginggi sina dilatih nataan barang-barang anu aya di tempat poek. Tepikeun dina hiji waktu mah manehna sanggup mireungeuh naon bae anu aya di tempat poek. Henteu cekas pisan nya lamun ceuk teknologi zaman ayeuna mah jiga ningali tempat anu poek ngagunakeun sinar inframerah teh. Kitu sababna sanajan dina kaayaan anu poek meredong ginggi bisa laluncatan ka ditu ka dieu. Malah lamun di tempat anu rada negla mah bisa lumpat tarik ngagunakeun ilmu napak sancang atawa make jurus kidang sumeka. Duanana sarua mangrupa ilmu lumpat tarik. Anu ngabedakeunana napak sancang mah lumpat tarik bari suku napak dina jujukutan atawa pucuk eurih atawa pucuk dahan kai. Ari kidang sumeka mah ilmu lumpat tarik di tegalan atawa lumpat di tengah leuweung bari salumpat salimpet kana sela-sela tatangkalan anu jembet. Harita teh ginggi geus anjog ka tegalan anu aya di poncelot Gunung Cakrabuana. Lamun ceuk ukuran zaman ayeuna mah legana bisa 2 ketikeun lapang main bal. Sawareh dugul, sawareh di pelakan jujut atawa jukut ngan loloba nama jembet ku eurih. Ceuk Ki Darma baheula mah ieu tegalan teh sok dipake diajar peperangan ku para prajurit. Boh anu joana ti karatuan Sumedang Larang, boh anu joana ti karatuan Galunggung, atawa malah ti Talaga jeung Sindang Kasih. Ngan beh dieu sanggeus ieu wilayah direbut ku Cirebon, geus tara dipake latihan ku saban jalma. Pasukan ti Cirebon ukur sakali-kali datang ka dieu, ngan sipatna ukur ngontrol wilayah salaku nu bogana. Tangtu bakal riweuh lamun papanggih jeung Ki Darma mah. Sabab pan Ki Darma teh katotol musuh gerotna urang Cirebon. Ngan bae dua pihak kanana jiga anu nahan diri. Itu teu hayang tepung, ieu teu hayang panggih. Meureun ceuk ijiran dua pihak kananana keur nanahaon make kudu galungan. Sabab geus lain-lainna deui. Galungan soteh bareto sawaktu Ki Darma secara resmi jadi hulu balang Pajajaran. Pan ayeuna mah geus henteu, malah leuwihna ti kitu pan ayeuna mah Ki Darma oge geus jadi buronan Pajajaran. Meureun pamikiran urang Cirebon geus we keun antep sina Ki Darma dibinasa ku urang Pajajaran sorangan. Atawa bisa jadi deui urang Cirebon henteu apaleun yen Ki Darma nyumput di hiji mumunggang Gunung Cakrabuana. Nu jelas sanajan sababaraha kali Ki Darma jeung ginggi ngulampreng di poncelot, acan sakali oge kaparengkeun Pasarandog jeung balad Cirebon. Ongkoh pan ituna oge teu idek liher muru poncelot. Tah dina peuting anu patang kieu jabat tirisna kabina-bina ginggi mah malah keur bebelesatan muru tegalan di poncelot. Sanggeus anjog manehna nyulusup ka tengah-tengah leuweung eurih anu jembet. Maksudna mah eudeuк ngintip maung anu disangka bakal liar ka palebah dinya neangan boroweun. Da meureun ari keur untung mah maung bakal manggihan bedul, bakal manggihan kidang atawa naon wae nu bisa dihakan.
Sebenarnya ieu teh tugas anu katilu kalina Ginggi dititah megat-megat maung. Ngan geus 2 kali cindutrung wayah peuting dina rungkun eurih anu jembet. 2 kalianana teu kungsi pasarandog. Ginggi geus ngagunakeun elmu sorot kalong jeung ngulinceran sakabeh juru tegalan. Memang ari sato-sato sejen mah kabireungeuh kaasup sato kadal anu leutik tapi da ari jiri maung mah eueuh. Ginggi oge ngagunakeun elmu hiliwir sumping. Ieu teh elmu jang ngadedengekeun sora anu jauh. Hiliwir sumping bisa ngadedengekeun sora anu kacida halona. Gerakan simet ngajoal bisa dibedakeun jeung sora enteupna kukupu kana pucuk eurih. Enteupna papatong bisa dibedakeun jeung enteupna kukupu. Elmu sorot kalong, hiliwir sumping, kidang sumeka katutna paksancang, malah jurus solongsong irung, ilmu umba ambe eta bagian tina paket paelmuan telik sandi atawa ilmu nyusud tapak. Sakumna anggota sariwu bala mati raja dibekelan ieu ilmu. Ginggi teu harib-harib ngalaman digawe di tempat kitu. Tapi kusabab deket jeung Ki Darma nya kabiruyungan kawalis elmu-elmu pasukan pajajaran samodel eta. Geus leuwih ti sapanyeupahan Ginggi diuk di tengah jembetna eurih. Tapi saeutik ge teu ngadenge gerakan aneh salian ti sato-sato anu tadi ditataan mah. Ginggi eureun ngagunakeun elmu sotok kalong. Kahiji capek sabab ieu ilmu teu bisa dihaben-habenan dipake. Kadua nada bulan kayas geus mimiti tembong gede belenong tapi pias. Memang bulan belenong anu cahyana pias mah munculna teh kapeutingnakeun. Teu jiga masih bulan sapasi bada sareupna oge geus muncul. Ayeuna mah tegalan teh jadi caang sanajan remeng-remeng. Panon Ginggi bisa mireungeuh ka sakurling bungking, bisa neuteub pucuk eurih anu endag-endagan katiup ku hiliwirna angin peuting. Tapi di daguan salila-lila maung teh teu daek muncul. Teu munculna bisa jadi ku alatan rupa-rupa sabab maung teh sato galak kabeukina daging. Rek daging sato, rek daging jalma, nya pokona mah daging we. Ngan sanajan kitu maung mah teu sarakah. Moro daging teh ari lapar kacida we, ari teu lapar mah tarabura-boro. Maung oge sato anu teu resep panggih jeung manusa, embung pasarandog jeung manusa. Lamun sakalina kanyahoan aya manusa rentang-rentang manehna bakal nyalingker jeung nyingkah ngajauhan. Jadi lamun aya maung anu ngarakep jalma bisa jadi alatan manehna ngarasa kaancam jiwana atawa alatan lapar tea. Meureun anu keur diomongkeun ku hate Ginggi bieu teh maung satu biasa. Daapan ceuk Ki Darma oge aya maung kajajaden, aya maung mamalihan anu tadina bangsa siluman atawa jin. Ngarupakeun wujud maungnya jiga 40 maung anu kungsi ngepung-ngepung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi di leuweung sancang tea. Atawa aya maung mamalihan anu tadina jiri manusa. Naha aya maung mamalihan anu asalna manusa aya. Tapi engke eta mah aya dina dongeng anu sanes. Lamun masok diomong-omong yen urang Sunda boga kaagul ka maung nya maksudna mah maung siluman anu babakti ka pajajaran. Dari ka maung nyaan mah nya sieun we, sieun dicakar jeung sieun dikarekeb. Tah ayeuna ge Ginggi sabenerna mah gimir hatena teh sabab eudeuк adu hareupan jeung maung nyaan. Nya maung sato anu niatna eudeuк diganggu. Pan lamun mah kudu galungan si maung kudu ambek sangkan ambek nya kudu diganggu sanajan teu puguh sababna. Harita Ginggi
geus ngarasa kesel sabab di daguan salila-lila maung eueuh tembong bawanya maung moal ngulampreng sabab kabeneran keur teu butuhakaneun. Meureun lamun teu hasil deui tepung jeung maung alamat nu jadi guruna bakal nyarekan deui. Lamun geus nyarekan bakal nampa hukumanana teh geus ngabaku. Sabada dititah tapak sungsang kudu laju ngalamanuk walik 4 3 jang setorkeuneun ka guruna manehna nampa jatah manuk anu ngan hiji. Ngan bae sanggeus kasabarna ampir beak ti kajauhan hawar-hawar kadenge anu kokorosakan bangun keur lumpat. Ku Ginggi dipariksa yen eta sara sato badag lumpat tapi da lain maung. Maung mah teu kitu maknya lumpatna kadenge jiga anu gubagi beberat. Sato teh lumpatna ngadedod ngadeuketan ka manehna. Ih, begu geuning ieu mah. Ki guru moal sukaeun mun aing ukur tarung ngalawan begu mah, ceuk pikir Ginggi ku ciwa. Ngan bae sabot kitu manehna oge jadi mikir sejen. Ah, boa-boa ieu cenah. Moal sapati-pati begu lumpat ti paparetot lamun eueuh musababna mah. Sabab musababna pasti alatan aya nu ngudag anu ngudagna pasti. Ah, maung ieu mah. Ceuk hate Ginggi rada keder. Da memang nya tukangan begu aya maung bereleng badag kacida. Nyalah kudu we saukuran munding mah. Begu anu lumpat mubrut tapi semu ngadedod teh ka tembong beteungna keur bureuyeng bawa keur keureuneuh. Si begu anu bangun geus teu bisa lumpat leuwih gancang ka tembong merowad lumpatna. Geus kitu dongko sukuna semu ngaloso jiga geus tumarima kana kadar. Ngan sabot awak maung keur ngajleng rek nekuk punduk begu belesat awak Ginggi ngebelesat tarik pisan. Ginggi hayang mapag awak maung. Pas awak maung keur luncat luhur geuwat dipapag ku dampaleungeun Ginggi anu meber ka hareup. Mireungeun aya bahaya ngadadak si maung bangun surti manehna teu tulus luncat jang ngrekeb punduk begu. Tapi ngejetkeun awakna malah ngajuralit ka tukang. Geus kitu manehna mundur bari ajleng-ajlengan. Begu salamet tina pancabaya sabab gerakan maung kaganggu. Malah ku sabab ngarasa kaganggu maung gagauran bari meus-meus nangtung. Nyaeta ukur suku tukang anu napak ari sapasang suku anu hareup roroesan bari nembongkeun kuku-kuku anu sareukeut. Maung ambekna kagila-gila. Bari kegereman sababaraha kali awakna kukurilingan. Malah rada mundur bangun ngawahan. Malah henteu kungsila awakna ngajleng narajang ka hareup. Maung teh ngajlengna mani luhur tujuanna bangun anu rek nyakar munana Ginggi. Gerakanana gesit jeung gancang. Basa maung geus ngajol ka hareup rek nyakar beungeut. Ginggi ngadangheulakeun awakna ka tukang nepi ka doyong. Tapi ku gerakan sarupa kitu ge geus ngajauheun panarajang cakaran maung. Malah awak Ginggi beuki ngajauhan sabab manehna jujuralitan sababaraha kali ka tukang. Ayeuna duanana keur pahareup-hareup anggang 3-4 depa. Awak Ginggi ajeg pengkuh. Sapasang suku semu ngajegang jeung pasang taki-taki ku cara kadua leungeun ngabentuk cakra hareupeun dada. Si maung oge ajeg nangtungan meus-meus awakna dongko tapikeun ka beuteung ampir adek kana taneuh. Ari suku tukang nahan jiga eudeuh tatan-tatan narajang ka hareup ngan teu bae dipilampah. Jigana maung ngarasa yen musuh anu keur disanghareupanna lain lawan jore-jore. Sabalikna Ginggi oge nyang hareupan sato maung teh bari pinuh waspada jeung ati-ati. Rumasa salila welasan tahun ieu Ginggi ukur latihan gelut. Tapi ari gelut nyaan mah acan kungsi.
belasan tahun cicing di mumunggang Gunung Cakrabuana acan kungsi tepung jeung jalma atuh sok komo deui jeung ngaranna musuh mireungeuh sato galak seperti maung atawa orai mamindeng tapi da ari ngahaja ngadu jajaten mah da teu kungsi. Ari ayeuna Ginggi ku guruna di titah ngayonan maung. Ginggi teu apal saha anu leuwih kuat nah musuh anu disebut manusia atau musuh anu rupana sato. Sato matara pura-pura euy mun galaknya galak mun bageurnya bager. Tapi ari jalma mah bisa pura-pura bager padahal mah jahat ceuk Darma. Hal ieu teh cenah alatan manusia mah pinuh ku akal jeung reka perdaya. Paripolahna bisa jujur bisa nipu. Maung sakumaha galakna oge bisa eleh ku akal manusia. Ki Darma oge kungsi medar dongeng maung anu eleh ku akal manusia. Para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang rehat heula sakedapnya. Alah rada ngareng hapli heula ieu Mang Aa. Aturan wilujeng wayah kieu ka sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda dina dangat ayeuna. Mudah-mudahan sadayana nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka sadayana mitra dangu, mitra dongeng Mang Aa anu aya di Bandung, nu aya di Kabupaten Bandung Barat, aturan wilujeng ngadangukeun bae. Aturan ka Ibu Nani Widyaningsih ya. Wilujeng ngadangukeun bae nya Bu Nani. Ka Putuh Enji oge wilujeng ngadangukeun ka Pak Rohendi di Kudus kumaha damang Pak Rohendi. Oge salajengna ka Teh Rita Ersihnya. Kumaha ieu dongengna katampi Teh Rita. Sareng urang Cimahi sadayana. Teh Siti Sarah oge sami wilujeng ngadangukeun ka Pak Dedi Mulyana. Wilujeng ngadangukeun dongeng enggalnya. Oge ka Kang Kanu Nulalana oge aturan sambil mulangkeun katineungnya. Ka urang Garut ka Kang Ian Sopian aturan wilujeng ngadangukeun oge ka Mamah Gina di Karawang. Lajeng ka Bah Ewok kumaha damang Bah Ewok aturan. Kang Roni oge aturan wilujeng ngadangukeun Teh Wiwin di Taiwan anu kawitna ti Subang aturan wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Teh Iis Juliani anu aya di Riyadh aturan. Ka Tajudin Pijit di Sumedang aturan wilujeng ngadangukeun sareng ka urang Sumedang sadayana. Oge ka urang Garut ka Pak Tadi Rahmat. Ka urang Sukabumi ka Teh Neneng Ema aturan kumaha daramang oge ka Pak Dedi Riswandi di Sukabumi nya. Pak Mamat Rahmat kumaha damang Pak Mamat aturan wilujeng ngadangukeun oge ka Pak Guru Yana Mariana ya. Lajeng ka Mamah Andri di Karawang aturan wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka urang Ciamis ka Pak Aceh Darsono aturan. Kumaha galendona masih seueur wilujeng ngadangukeun bae ka sepuhan. Oge ka Pak Jaki Mubarak di Jakarta ka Teh Mutia Wangsih di Sukabumi nya. Lajeng ka Teh Ruruh Ruhaini ya aturan wilujeng ngadangukeun. Pak Yaya Subrata oge ka Teh Tami Maliha di Ciamis aturan. Lajeng ka urang Subang ka Pak Endin Saripudin. Wilujeng ngadangukeun bae ka urang Tasik Pak Ibu Dokter kumaha damang. Lajeng ka Kang Setia Budi oge Pak Ikno ieu di Tambun. Ieu Pak Ikno ieu. Oge ka pendengar engal cenah di Bojong Soangnya Pak Ariel Tisen aturan wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Pak Prabu Arjuna di Banjar. Urang Garut ka Pak Agus Somantri lajeng ka Teh Hotimah di Tangerangnya. Oge ka Teh Rita Pak Ikno. Nah Pak Ikno ya aturan Oyong Guguru kaki Darma Pak Ikno. Ka Teh Eli Sartika oge ka Ibu Entin Kartini di Buah Batu Bandung wilujeng ngadangukeun bae.
atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh ngadangukeun dongeng. Mudah-mudahan ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami bandungan deui ieu dongengna. Ki Darma oge kungsi medar dongeng maung anu eleh ku manusa. Ieu cenah dongengna teh. Hiji waktu makhluk manusia teh ditangtang gelut ku maung. Manawani kitu teh ku sabab maung geus katalanjur diberi jujuluk raja leuweung. Ceuk maung ari geus katelahna raja mah nya sasaha oge kamampuhna pasti aya di sahandapeun maung. Nya kaasup makhluk anu disebut manusia sakomo. Ieu ditangtangna manusia kolot. Aki-aki rempo anu lamun ditiku dawet kana jukut ge pasti tikusruk teu bisa hudang deui. Tapi cek aki-aki rempo sabodo-bodo na manusia moal eleh ku sato sabab manusia mah boga akal sabalikna sato mah teu boga. Ari sato seperti maung ukur tanagana anu kuat, ukur kuku jeung sihungna anu seukeut da ari akal mah teu boga. Harita teh maung ngajawab, naon akal teh? Cek maung teh, naha Andika bener hayang nyaho naon ari akal? Nyapuguh we hayang nyaho mah sabab mun geus nyaho kajayaan kula bakal leuwih sampurna. Cek maung panasaran. Aya syaratna ari nya mah hayang apal naon ari akal? Cek aki-aki. Naon cenah syaratna? Cek maung teh, syaratna suku Andika anu opat kudu ditalian ku tambang wedel sing pageuh daek. Asal nya we rek dibere nyaho naon ari akal nya kula sanggup. Ceuk maung teh. Atuh ari geus kitu mah suku maung anu opat tatana ditalian pageuh ku tambang tepikeun ka maung teh teu bisa ojah da kabarengkos. Kula geus minuhan syarat sok atuh bejakeun naon atuh disebut akal teh? Ceuk maung. Heueuh eta anu ku aing disebut akal teh. Yen akal manusia mah bisa ngelehkeun makhluk sanajan sakumaha kuatna oge. Ceuk si aki-aki bari ngaleos ingkah. Tah kitu cenah dongengna teh. Akal manusanya. Harita Ginggi masih keneh pasang kuda-kuda. Sabalikna si maung jalugjug oge sarua gawena ngurilingan awak Ginggi bari ngalengkah lalaunan. Sapasang panona moncorong siga hurung. Maung hayang narajang ka hareup ngagunakeun naluri adi Ginggi salaku manusia hayang ngagunakeun akal anu ceuk Ki Darma mah ukur dipiboga ku manusia. Tapi akal anu kumaha sangkan manehna bisa meruhkeun maung. Ginggi jadi seuri sorangan lamun inget deui kana dongeng anu jadi guruna teh. Mustahil aing nyieun akal jika cek dongeng guru mah. Pan maung moal bisa diajak nyarita jika dina dongeng, cek pikir Ginggi. Dan sabot manehan loba mikir kitu ari maung mah geus ngagunakeun nalurina. Eta teh ku sabab Ginggi ukur nangtung ajeg bari teu oyag-oyag. Disangkana mana cicing oge meureun manusia sieuneun. Jika samang sakijang eudeup ditekuk pundukna batan lumpat kalah murungkut. Meureun maung ayeuna geus nyangka yen mana Ginggi cicing bae teu obah-obah teh bakat ku sieun, bakat ku geus sumerah diri. Itu sababna maung langsung ngeblesat ka hareup bari suku hareupna ngaronjang. Mireungeuh kitu Ginggi tapis ngajengkangkeun awakna ka tukang. Tepikeun ka tonggongna jiga eudeuh adek kana taneuh. Ngan samemeh tonggongna adek kana taneuh basa awak maung geus aya luhureunana, awak Ginggi nyieun gerakan salto. Kitu nate bari suku katuhuna dipake najong ka kemplong maung. Ditajong palebah ka kemplongna maung ngagaur tarik ngarasakeun ka nyeri. Sakomo deui ku alatan ditajong awak maung mumbul ka luhur. Basa turun deui ku Ginggi geus dipapang ku tenggelan anu ngagunakeun tanah jaga jero. Atuh awak maung geus mumbul deui ka luhur. Ayeuna mah sasat jadi kaulinan Ginggi maung teh.
Sabab awak maung turun saban dipapag ku tenggelan tanah gejero ngan bae tenggelana anu ieu sabenerna henteu matak tatu keur anu ditenggel. Ari sababna ginggi henteu bari ngagunakeun tanaga anu kasar. Tanaga jero anu digunakeun teh sakadar nahan awak maung sangkan henteu terus kahandap. Mun ayeuna mah ibarat budak ulin babalonan, sawaktu balon eudeuk kahandap gewat ditepak deui kuluh kaluhur sangkan balon mumbul deui. Tapi teu ngabalukarkeun balon jadi bitu. Ngan sanajan henteu ngajarasa tatu ari si maung mah kabireungeuh sowakeunana. Manehna sababaraha kali ngagurinjalkeun awakna. Meureun maksudna mah hayang geura leupas tina panggawe ginggi. Ngan kumaha carana manehna teu bisa. Si maung gagauran beuki dieu lain beuki tarik tapi beuki halon. Bisa jadi maung geus ngarasa capek, tapi bisa jadi maung geus ngaku eleh. Carana ku nembongkeun sora anu teu tarik deukeut-deukeut ka menta di karunya. Ginggi jiga nu surti yen maung geus taluk tur ari mikirna geus kitu mah gerakan manehna oge eureun basa awak maung turun deui ku maneh lain disurung ku gerakan tanaga jero tapi malah disanggap awak maung ditatanggeui rada lila tapi si maung mah teu ngagurinjal. Geus kitu awak maung diturunkeun lalaunan lain dibalangkeun. Maung ge jiga nu surti yen ginggi teu niat deleka malah sanggeus awakna diturunkeun si maung euleuh waktosna. Mitra kaum dangu sadayana parantos saep cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu kalima dugi ka dieu wae insyaallah. Dina seri-seri salajengna urang sami-sami teraskeun. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.